Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana budak kelas 1 SD juara. Tepang deui sareng Bu Upi dina pengajaran bahasa Sunda sareng lingkungan. Hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan dalam bahasa Sunda. Ayo, ada yang sudah tahu belum apa saja nama buah-buahan dalam bahasa Sunda? Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Nah, anu kahiji ada paya. Pepaya bahasa Sundanya adalah gedang. Apa? Gedang. Lalu yang kedua ada pisang. Pisang bahasa Sundanya apa coba? Cau. Iya. Pisang bahasa Sundanya adalah cau. Lalu yang ketiga ada mangga. Bahasa Sundanya mudah sekali, namanya buah, disebutnya buah. Anu kaopat aya durian. Bahasa Sundana nyaeta kadu, K-A-D-U, kadu. Teras aya manggis. Manggis bahasa Sundana disebutna nyaeta manggu, M-A-N-G-G-U, manggu. Teras salajengna aya nanas. Bahasa Sundana disebutna nyaeta ganas, G-A-N-A-S, ganas. Teras aya deui timun. Nah, aya terang timun bahasa Sundana disebutna nyaeta bonteng. Tah, saterasna aya semangka. Bahasa Sundana kan beda hiji huruf. Jadi samangka. Salajengna aya kelapa. Bahasa Sundana disebutna kalapa. K-A-L-A-P-A. Kalapa. Anu terakhir aya buah mengkudu. Nah, ada yang tahu buah mengkudu ini? Mengkudu bahasa Sundanya disebutnya cangkudu. Apa? Cangkudu. Kumaha? Tos terangnya aya nama. Naon wae ngaran buahan dina bahasa Sunda. Tadi aya naon wae? Aya buah. Buah itu apa? Mangga. Kemudian ada apa lagi? Ada pepaya. Bahasa Sundanya ternyata gedang. Kemudian ada apa lagi? Pisang, bahasa Sundanya cau, dan seterusnya. Baik, mung sakitu pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hapunten bilih aya